siang kene tos hujan di Tasik mah nuju ngabayangkeun enak pami ngamam nu haneut lada. Ari teu lami teh aya nu disada teng-tengan. Atos we ieu tehnya bere meser. Tah geuningan anu teng-tengan tadi tehnya cocok pisan sareng cuaca ayeuna. Muhun teman-teman baso. Duh kada abi mah meuni resep pisan kana baso. Tah nging hilapnya teman-teman berdoa dulu sebelum makan. Bismillah nyuruput heula kuahna masyaallah meuni raos pisan. Kuahna teh amis lada hasem. Tah ayeuna urang cobi beulahnya basona tingali mani urat hungkul. Bismillah mani enak pisan. Am deui ieu teh alim eureun. Teh hilap oge teman-teman ngangge kerupuk. Tuh masyaallah mani raos pisan ieu teh seger. Kantenan ditambihan cuacana ngeprul kieu mah. Atos nikmat mana lagi yang harus didustakan. Tuh teman-teman aslina ieu mah wareg porsi 10.000 teh. Tah kalaresan basona mah ieu baso anu sok ngalangkung di lembur abi. Baso saha cenah teh muhun basona Mang Amin pasti tararang orang dieu mah. Tuh kalaresan agenya uih dagang mambaso. Tah di dieu ge abi ngahuapan ning Zahra nya teman-teman basona diherang.